Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yaitu Firman SH Channel. Dalam kesempatan video kali ini saya akan meliput suasana adat Sunda, pernikahan adat Sunda yang berada di Kampung Cikepel, Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi. Yuk, untuk kelanjutan videonya yuk kita simak videonya dan tonton terus sampai dengan selesai. Karena di mempelai wanita ini lagi siap-siap nih, mempelai wanita. Lagi persiapan, kita lihat nih ke dapurnya nih. Lihat nih. Nah, ini lagi memasak nih. Oh. Nah, beberapa yang lagi masak nih. Ini masak lagi nasi. Iya sobat. Ya, lagi. Wah, iya pada beli baju semua nih. Biasa gerak cerai kerja. Menunggu calon mempelai pria. Ini cari tempat aja kan. Pernikahannya di KUA. Ini lagi siap-siap pengantin wanita mau berangkat mau ke AUA, mau akad nikah di KUA. Nih cara perjalanan menuju KUA. Mama naik ke mama kan. Arab nyari. Dia tadi dong naik dong. Aja ngulang ya. Tenang, Mas. Proses pernikahan di KUA nih, tempatnya udah pengantin pria udah menunggu. Rombongan pengantin prianya nih, ini dari awal udah menunggu di sini nih. Pada menunggu. Calon prianya siap-siap. Nih rombongan pengantin wanita udah nyampe di KUA. Mau memasuki KUA.
Anu teh. Dan istri saya nami teh ya. Biasa. Awios dah. Kakalar dina KTP penuh gaduhnya. Tapi suruh dia suruh. Mas kawin teh naon ya? Mas boleh kan? Biar pesan ditanya. Alhamdulillahilladzi akhala nikah wa harama sifat. Sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nikah sunnati wa liban sunnati falaysa minni. Musim kuring dihormat kesepuhan di calon panganten Ramadan oleh kesepuhan di calon panganten muslim di Pasir Ibis di Gunung Liga Kota Tasikmalaya. Di keluarga besar kedua mempelai Bapak Amil khusus calon panganten sareng calon panganten istri anu berbahagia. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, puji sareng syukur urang salamina sesarengan panjatkeun kadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing ieu urang sadaya hadir biasa Neng alis anu sesuai harapan urang sadayana. Mudah-mudahan pelaksanaan akad nikah kudu mempelai ieu aya dina kalancaran oge salamina aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wa salam mudah-mudahan salamina disurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge para keluargina sahabatna tabi'in tabi'at umat-umatna kalebet urang sadaya salamina taat tumut melaksanakeun ajaran-ajaran. Hadirin hadirat rahimakumullah, sim kuring di atas nami petugas di Keterusan Agama Kecamatan Sarawiwit Sahiwangi ngabrijeng tersumpi ka para bapak ibu sadina di balai nikah Keterusan Agama ngapunten anu kasuhun cai-cai acannya anu kituna dana wakufna ka sadayana anu sami hadir. Lajengna lawan, oke jang lawan hidup parantos nang toskeun aya nikahnya. Nikah teh ka saha? Ka Neng alisnya. Mas kawina teh diparengakeun walina langsung ku ramana nyata Bapak Mamatnya nya. Sanes penten Neng alis teh putri teh geus bapaknya. Mun begituna Neng alis hidup nyungkeun lagi di karamanya. Nyebab karamah teh no bapak. Ayun karamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ayeuna abdi nyuhunkeun ditikahkeun ka Kang Wawan suka sareng ridho abdi ditikah ku anjeunna mas kawina ku perhiasan mas 4 gram kontan. Bian lah ya, bian Tarima binikah kami Alif Nopiasari binti Bapak Muhammad Mas kawin perhiasan emas pakai bayar kontan. Terus di kamar ini. Mas kawina Sing iya, Tegas, aja ah. sing tegas. Tegas Diem sayang. terima binikah kami Alif Nopiasari binti Bapak Muhammad Mas kawin perhiasan emas 4 gram dibayar kontan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah supados langkung barokah melaksanakan nikah. Ya, satacan akan nikah supados langkung hikmat pelaksanaan akan nikah ieu mangurang sareng maskeun basmalah sahadat maskeun istighfar khususna ka kedua mempelainya oge Bapak Wali kurang maskeun sebat pangurang sasaran bae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rahmanirrahim. Jang Wawan Kaula kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula putra tegas putri kaula putra putri mah itu banyak. Dan dari Pak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Wawan kaula nikahkeun ka anjeun anak teges kaula nami alis Nabiasari mas kawina perhiasan mas 4 gram bayar kontan. Terima binika kan yang harus Nabiasari bintu Bapak Mamat rumah kawin perhiasan emas bayar kontan. berapa mas kawina Aku tarima nawe nampi. Tarima akan tampi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikah ka anjeun ka anak teges kaula namina alis Nabiasari mas kawin perhiasan mas 4 gram dibayar kontan. Terima binika kan yang harus Nabiasari bintu Bapak Mamat rumah kawin perhiasan emas 4 gram dibayar kontan. Cakap. Dan mas saksi cakap teh. Cakapnya. Alhamdulillah. Allahumma rabbi Allahumma sholli ala sayyidina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin hamdan ya'tini amma wa yuqasim majidah ya rabbana. Amin ya Allah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbana la Allah. tahmil 'alaina israfan wa la tahmilna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqula lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin ya Allah ya khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo, Dipegang Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alis bojo akang anu geulis anu solehah ieu akang nyangakeun mas kawin anu tadi disebar mugia punyai dimanfaatkeun kanggo kamanfaatan dunia akhirat diwelernek nampi akang caroge abdi anu kaset anu soleh anu bagel ieu mas kawin mudah-mudahan abdi tiasa ngamanfaatkeun kanggo kamanfaatan dunia akhirat. Mudah-mudahan abdi tiasa mayarna kontan nanti malam. Tapi sananya
idenya 哎。
Sok estafetkeun we ka dina oge. Mana peserta permen satu acan dikawitan kata-kata sawer kadarnya yang wawan digelis asep gelis kurang sami-sami udah nyepan anu sok dialungkeun anu dialungkeun teh aya permen aya artos aya beas malih aya kanyut kurangnya kanyut kurang berarti kanyut nah kata permen teh jangan gelis permen teh aya anu hasim aya anu amis alhamdulillahi ala daun sama salatullahi wa salam ala nabi khairil anam wa alihi wa sahbihi kiram baca TV warang ulah bakal dialungkeun kana pilih lecet salam takdim kasadaya para wargi jeung banaya para kanca nu marulia nu sami di diri aya simkuring da para lumreh ayeuna kunawantum adeuk disadaya ayu bari ngadi dikeun batur batur mangrupi sawer memang lagi ajar wanter ulah ngeplek teuing jawer pamugi ulah geger jawer kanu Amerika untuk raut tumanina lulus bagus laki-laki cara rumah tangga nabi jauh di bawah cocobi deket kana rahmat Gusti ayeuna urang kawitan mangga jeung sarak sira pilih aya palepatan lereskeun ku padiwan panganten lalaki hilang heger kekeun masing rela ulah bari ngarasula wayahna ujang da moalila ujang ulang digelem kajawer teh tara mineng betap moal sapoe campleng moal nepi kalawan Wayana ijab kabul hujan hara campur gaul jeung istri nu ngajengkeul gigireun hujan anu tungkul ang istri teh bojo ujang pibatureun dina ranjang jeung batur hirup sakandang sakawirang sakasenang si waktu ayeuna pisan hidup kode pamajikan sarta boga kewajiban anu kudu ditemonan hujan kudu ikhlas niat panna lain rek ngalajur sangat lamun hujan lepat langkah sokan sangeus kadeureun makan senang kalah rieuh akibatna dijalikeun sebab anu istri sedap orang mau pamungkas sedap jadi minantu kadu panutan anu tantu putra mertua anu estu saroge nyami teh nyantri pager pinter suci ati yen kasep teh rasa pasti kanyai tangtu gusti hate si nyai teh kudu mah disebutna
Siap, lanjut turun, lanjut turun. Siap, lanjut turun, lanjut turun. Alhamdulillah. Jiwa-jiwa ini sama ini yang ada di suatu mana ada tes. Kita siap